Asik aing menang kadu erek di daharku sorangan. Aduh aing ya masih hiji aing ku sorangan lah. Aing aing lepas. Lu kadu aing ka mana euy? Lu kadu aing. Anjing ka mana euy? Anjing teh kadu aing ka mana goblok teh. Aing dihayang-hayang teh aing kadu anjing teh. Aing mana nya aing Biaya si wan keribot teh ka mana nya itu isuk-isuk. Teuing atuh teh nyaho urang ge Heeh teu ka ciri-ciri keluar gitu nih diajakan ulin tadi nama. Heeh, ka mana ulina Aya kadu milik ieu mah. Ayo atuh cong dahar di dieu mah. Ayo mah yuk. Bae lah sun ke mah yuk tinggalkeun. Penting urang geus meunang kadu ieu mah cong pesek. Ayo Guak nih. Heeh, milik aduh. Tah geuningan bi daripada nengan si Wawan kalah ka meunang kadu itu ngaranna milik. Cong dahar heuy. Kemelah si Wawan mah pang tinggi bare heuh. Aduh, keun bae belah ting eueuh mah. Cong dahar heuh. Tuh. Waduh, mantap coy. Sok bi lah. Cong dahar we hayu. Mantap euy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mantap. Aing kun ngan kadu ka aing jereblog. Cara pisan aing. Yang, oi, naon euy? ngedar kadu atuh. Anjing teh. Orang gedean dahareun anu kieu. Gimana aku? Main dah tuh. Ulah. Oh, mana kan. Aing kupuiran deh capek aduh. Oh, di dinya Aing ngan mana tadi ge urang teh. sarua urang yang di dinya teu kapangihnya beta. Anjir teh aing. Entar teh. Entar. Mana teh? Nunguna. Baik ka sana. Nanya. Waduh. Terus aja terus di mana Aing tuh? yang kuliah lah tapi aing buka aing teh. Ini kado aing tara apa kado teh. Kamar Aing nah. Deung nah. Aing digigeuing kalang-alang. Aing curikeun aing. Puasa. lain milik kita nyebi. Untung maneh mager ka aing boga milik maneh. Aing maneh ieu kado ti mana? Nang manggi. Hah? Nang manggi. Nu baner ka het? Atuh di mana deui? Pasti kebon aing. Kok dah? Di kebun be mana ieu? Di lebak. Aing nu aing mah di teteangan. Ih betul urang manggi. Anjing teh apes aing di imah di dahar.